Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun carepon tina majalah Mangle tahun 1858 nomor 20 hiji. Carepon anu baris kapidangkeun nyaeta judulna Hiji Pangakuan. Ieu yasana Sulaiha S. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pasosore wancina sariak layung sabot mimin keur anteng ngahuleng nenjo kaendahan alam. Manehna rada ngarenjag ngadenge sora sepeda eureun ari direret ku manehna si horeng Dana. Wilujeng sonten ceuk Dana bari asup ka pakarangan. Wilujeng sonten tembal mimin bari imut ngagelenyu. Dana gek diuk di hareupeun bangku nu didiukan ku mimin. Kang Dana mah teu acan dimangga-manggakeun acan parantos calik buat teuing teu kengeng naon ceuk mimin bari teu weleh imut. Teu kengeng min, teu kengeng oge ari ku mimin mah bade maksa bae. Jawab duanana jarempe siga-siga anu mikiran naon terus napi omongeun. Min, enjing bade ngiring ameng ka kota. Dana mimiti muka deui obrolanana. Kah ameng mohon ka kota. Moal hujan angin kitu upami abdi ka kota, tembal mimin bari seuri. Moal atuh min. Ah, sanaos kitu oge moal tiasa. Margi apa mi warang tunggu di huma. Damang alnasaan teu tiasa ka huma. Bibina ngalahirkeun. Atuh moal tulus akang oge ari mimin moal mah. Teraskeun bae atuh, apa biasana oge sok nyalira. Min, kenging upami akang ngiring ka huma kan tenan bae namung angkatna kedah enjing-enjing keneh margi manuk-manuk mah ari enjing-enjing sok seueur. Mohon tos wonten geuning ieu teh engkang bade wangsul bilih mimin bade netepan enjing-enjing pisan akang dongkap deui nya. Wilujeng sonten min mangga tembal mimin bari tuluy indit ka cai. Kocapkeun pamirsa isukna isuk-isuk keneh pisan gunung-gunung masih keneh ting hayungkung siga anu dicindung halimun. Pasir-pasir jeung padataran siga anu kahudangkeun ku ayagna tatangkalan nu kasilir ku angin subuh. Kaseraban ku srangenge nu cahyana kakara sumirat nyaangan sumorot ka pucuk gunung. Daun pare di huma pucukna ngagarenclang herang. Pating karetip cahya sang surya dina Ciibun nu maruntang can marurag. Mimin jeung Dana geus dariuk di saung ranggon diukna munggah meh paadak lantaran tiris. Beuki beurang ti kajauhan kadenge kumaranehna manuk-manuk leuweung di sarada rupa-rupa pisan sorana sada anu patembalan. Nambah-nambah kaendahan alam. Piit, galatik, bondol jeung sawarnaning manuk hama pare geus ting kalebar neangan ngapacokeun. Koprak, 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 mimin nari kokoprak manuk rabang halibar rareuwaseun. Ti kajauhan ti belah lembur kadenge paselang sora kolotok jeung sora barudak taretembangan bari ngagiring angonanana nuju ka tegal-tegal jeung sampalan. Kang Dana, endahnya lembur urang teh ari katinggal ti katebihan mah mimin ngamimitihan nyarita. Namun endah keneh mimin komo ari disinjang jangkung sapertos ayeuna mah. Naon margina panorama itu mah bakal reksak. Ari abdi apan bakal ngolotan peot diteureuy ku umur. Tapi kanyaha akang ka mimin moal leungit ceuk Dana. Ah, bohong Kang Dana mah. Abdi mah Kang jalmi teu rupa teu harata, abdi teu bangsa teu indung bapa acan. Ah, mimin mah bohong. Hate Dana mimiti pinuh ku rahasia. Koprak, koprak, koprak. Piraku min
Make teh ibu terama sagala. Mimin mah bet nu aneh-aneh masihan soalan teh. Ih laras, da apa serang ibu mah? Sayak tosna sanes sepuh abdi. Abdi mah urang tebih, urang mimin kaciri banget na berem bibirna dibalemkeun nahan piceurikeun. Dana tenuluykeun tatanya nenjo peta mimin kitu mah. Kang Dana, leres Kang Dana teh nyaah ka abdi. Mimin teh masih mangmang. Belah ieu dada akang ari teu percaya mah. Kenaon akang sumpah bebeakan. Lamun palsu akang ka mimin. Kang Dana, abdi mah mangmang soteh, pedah abdi jalmi hina, anu beh ditueun hina tur sangsara. Min, nah akang teh kudu kumaha tuh, keur nembongkeun ka nyaah ka mimin, ceuk Dana. Percanten ari kana kasauran mah, mung upami akang uninga, abdi teh anak hiji pembunuh, anak alagojo, anu telenges, mimin ngomongna kakarasa kitu segruk bae ceurik. Dana saumurna kakara nungkulan nu ceurik tur dina lahunanana pisan manehna milu ngarakacak hatena, tapi henteu ari kudu milu ceurik mah. Mimin mah kudu citangis, cing teraskeun atuh, nyarios teh sing leres, ambeh akang terang anu sajelasna. Kang Dana, mugi janten tingali bae ti ayeuna, ambeh teu kaduhung di akhir. Sae ku abdi dicarioskeun sagala rahasia. Nu salamina nyimbutan awak abdi, kieu geura dangukeun. Abdi teh lembur matuh baligesan ngajadi mah ti ditu ti basisir. Sobat abdi baheula sanes sawah sareng huma atanapi gunung-gunung. Namung laut anu salamina bageur. Siga nu nyaah ka abdi, kumargi ombakna anu taya eureun-eureunna ting jalegur. Sok mawa cocoan abdi sapertos haremis, kewuk anu rupi-rupi warnana. Ka basisir saban isuk abdi sok ngadon manding wajai beri silih simbeuh jeung batur-batur awewe lalaki dina ombak-ombak nu laleutik. Malah sakapeung mah sok ngalueun ka tengah. Tos janten kabiasaan ari urang basisir mah istri teh sok dipi istri ku nalayan atanapi ku matros. Nya kitu deui pun biang oge jenatna kagungan carogena teh ka matros. Nyaeta ka bapa abdi ayana di bumi. Bapa abdi teh langki pisan. Mung ukur ari kapal kaleresan balabuh di palabuhan bae. Pun biang sok seri ngaraos sepi upami teu kagungan abdi mah. Upami pun bapa nuju teu aya balayar teh. Sakali waktos pun bapa balayarna lami teu mulih-mulih. Mata kesel nu ngantosan dugi ka aya 3 taunna. Eukeur mah pun biang teh tos teu kawawa nahan kasepian. Turug-turug aya wartos majar pun bapa kapalna kalebuh. Sareng saeusina kapal taya nu katulungan deui. Pun biang teh carogean deui. Ari abdi mah da puguh teu terang teh tur teu acan gaduh pikiran naon-naon. Tos aya emak oge tos cekap. Teu kaduhung teu aya bapa. Malah atoh we aya bapa tere teh da aya nu mika nyaah. Mimin eureun ngomongna sakedeung. Nikah Min, henteu dipirakeun aku Rama, ceuk Dana. Sumuhun Kang, pun biang nikah deui. Namung kakaum nganggo alasan rapa jalaran pun bapa tos sakitu lamina teu aya ninggalkeun. Enggalna nya diputus kurad agama. Dugi ka pun biang tiasa nikah deui. Barang pun biang tos bobot 5 sasi ti bapa tere abdi tea. Na ana gurudag teh pun bapa sumping. Anu ngawitan ditaroskeun ku pun bapa teh abdi. Anjeuna ngagalentoran abdi. Datang tu sono lebet 3 tahun kitu atuh. Teras apa naroskeun emak ka abdi. Dasar abdi budak keneh. Teu nyaho dinaon-naon teh. Ku abdi dicarioskeun ka pun bapa. Yen abdi tereh gaduh adi da emak nuju bobot. Gaduh adi Min, sur pun bapa rada heran. Emak keur bobot. Muhun, naha apa teu nyandak oleh-oleh kanggo Mimin. Inah mah kamari dikintun ti apana. Boneka sae teh bari ngalimba. Candaku Mimin itu tuh geura dina koper. Ceuk pun bapa teh. Teu lami pun biang dongkap anjeunna katingal reuwaseun pisan. Raraina beureum olohok teu tiasa sasauran. Pun bapa oge nya kitu sajongjongan mah teu aya nu buka suara. Ju, ieu akang datang.
na teu sono juju teh atau napi bendo ka akang pedah kalilaan teuing teu datang kumaha atuh ju da kapal teh tara balabuh di dieu surupun bapak teh segruk pun biang nangis beri nyium sampeanana abi mah ngan olohok bae ju kunaon make ceurik surupun bapak deui pun biang maksakeun anjeun sasauran bari dumareda Kang hapunten abdi tos gaduh deui salaki boga deui salaki muhun Kang boga salaki apan juju can diserahkeun ku akang jeung saha salaki maneh teh panto aya nu muka torojol aya nu asup nyaeta bapak tere abdi teh teu tempo deui apa teras morongos memang palaut mah biasana sok barangasan ieu salaki juju teh bapak tere abdi teu ngajawab jeung reuwaseun mani ngadegdeg ieu jalmana kitu nu geus ngarebut pamajikan urang teh na eueuh deui awewe pipamajikaneun dipaehan ku aing sia bari beres bae peso balati bapak ditubleskeun kana beuteung bapak tere abdi pun biang anu seja nulungan nyegah eta kajadian bari rawah riwih nangis saharita oge ditublas deui nepi ka pupusna Mimin nutupan bangetna ku leungeun bari cerik sumegrog Min atos Min entong dianggo nangis engke teu damang geura ngan sakitu kecap-kecap Dana anu kedal tah kitu Kang Dana aduh ampun mak bapak ari bapak ayeuna di mana ceuk Dana bari ngalimba pun bapak janten buron teu puguh patempatan kaditu kadieu teu weleh sieun teu weleh susulumputan nanging hiji bapak tangtos nyaaheun ka anakna kitu deui anak seperti abdi teu beunang diulah-ulah tetep mupusti ka anu jadi bapak sanaos anjeunna hiji pembunuh anu kejem anu maehan indung abdi sasatna pupujaan abdi tapi tetap abdi kumaula ngorbankeun tanaga sareng kaboga supados anjeunna katulungan abdi dirawat ku pakuwu sareng ibu kuwu nyadugi ka ayeuna pisan ari rama ayeuna kumaha Min Dana nanyakeun bangun penasaran pisan bapak ditewa ku polisi waktos tas dirangsom ku abdi di ieu saung huma mang taun-taun anjeunna salamet tiasa diparaban ku abdi kalawan teu aya nu terang tapi dak dumadak anjeunna katarajang teu damang ti leuweung panyumputanana hayo make titirah ka saung ieu pisan dugi ka ditangkepna nyaeta atuh bet nuju ditahan keneh ge wartosna mah newak anjeun panon Mimin baseuh bari terus ngagoledag koprak 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 kokoprak ditarik ku Dana manuk hibar rareuwaseun tamat cenah ieu pamirsa regol wetan 128 garis miring B sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.